anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, profesor anti lacur, penegak keadilan, penggebrak kebatilan, legendaris of Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berilah kasadaya kulawargina, sadaya sahabat-sahabatna, tabiin tabiatna, mudah-mudahan jadi kaulah kasadayana salaku umat makna. Dipayung anu kalintang puji kuring dipika hormat para alim ulama, para asatid asatidah, tokoh masyarakat setempat, ditomoh dibikeun kalebakna usami hadir. Hapunten ketiasa disebatan hiji-hijina, nanging insyaallah moal mirangan rasa hormat bisi kuring kasadayana. Wabil khusus anu kalintang puji kuring dipika hormat pengatur waktu pembawa acara anu parantos masihan waktos kajisim pribados yang cumarios dengan diwaktos sanajan disim kuring kedaru artos. Tapi insyaallah balik ke dia mah bakal dibekelan atur mohon dukungannya. Mana kelasnya? Wabil khusus pamirsa guru urang sadayana, sepuh urang sadayana, parantos mimpin anak tawasul, oge pembacaan istighosah. Mudah-mudahan mantena salamina aya dina pangantayungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pamirsa rafinal kiro muparantos naoskeun ayat suci Al-Qur'an anu kalintang raosinana ngano tajwidna ngano ilmuna. Mudah-mudahan mantena dipaoskeun uswa ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pamirsa Bapak Punu muparantos ngadidikeun prakata sambutan di atas nami kepemerintahan mewakili Bapak Kepala Desa anu dinaungi ayeuna kaleresan ketiasa hadir di payungan urang sadayana jalaran saurna Kaci Anur. Terus Kaci Anur kan? Kaci Anur Kepala Desa ieu Kaci Anur, uing Kaci Anur datang ka ieu jadi dihilian banyak di kumaha. Bapak RT, Bapak RW mencara PGW tapi gajina bupati gede anu sami kudu simkuring dipika hormat. Mudah-mudahan marantena sadaya para pamimpin urang sadayana dipaparinan sifat istiqomah, dipaparinan sifat amanah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi pamimpin anu mengayomi rakyat lain ngahakan duit rakyat. Wabil khusus pamirsa Al Ustad Dadan anu jadi wasilah isim kuring biasa silaturahmi sareng urang dieu. Kang Ustad Dadan ari kaset Ustad Dadan jeung uing oge ari laku heula uing kasiat heula. Kaset uing kaset Ustad Dadan. Jujur sebenarnya lain seuih. Maaf. Kaset uing kaset Ustad Dadan. Ustad Dadan ngengen di jero masjid ngahanakan cawan. Simkuring alhamdulillah parantos sumping kaya tempat dugika duka sabaraha sasi kapengker emot keneh ka simkuring. Pasti ada nu kasih politika emot kusadaya sih. Alhamdulillah simkuring biasa silaturahmi deui sareng urang dipayun kalau simkuring silaturahmi ka dieu simkuring can panganten ayeuna mah alhamdulillah parantos panganten. Neme hiji ka dieu kerek neangan nu kadua si oreng hareupeun aing ini unggul. Ningali ya aya parawan rohot. Mudah-mudahan ieu Kang Ustad Dadan Gusti Allah
merehkeun penaksaran jodohna amin. Mudah-mudahan mun teu bisa poe isukan atuh bulan hareup amin. Teu bisa bulan hareup atuh tahun hareup amin. Teu bisa tahun hareup atuh abad hareupnya. Mudah-mudahan dipenakeun sareng jodoh nu maslahat amin ya Allah ya Rabbal. Sadaya para bapak-bapak nu dikaropeah mudah-mudahan ku Gusti Allah sikileungitkeun tina kasusah. Sadayana para ibu-ibu nu disaramping mudah-mudahan sing leungit tina kapusing. Sadayana para ibu-ibu anu ditariung mudah-mudahan sing leungit tina kabingung. Sing ikhlas sing ridho mun salaki hayangeun. Hayangeun sarung ya, sarung ada sarung bari anu sarung. Oke sadaya para pemuda, para pemudi anu nampak hadir dina wengi ayeuna menjadi tulang punggung nusa bangsa jeung agama, menjadi tolak ukur perjuangan nusa bangsa jeung agama. Mudah-mudahan para pemuda jeung para pamudi Gusti Allah dijadikeun pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Baiklah, sadaya para santri anu nampak hadir alhamdulillah seueur santrinya. Santri ye. Ye santri ye. Jeung ibu-ibu ye santri ye. Jawab duman euy. Peuringan duduk teu cager-cager maneh atuh. Ma, hidup bodoh. Pasang kopi dan kebagian kopi kan. Nah, panitia siapkan tuh. Mulai mana dijadi awal dan kopi hidung. Kopi hidung. Susu mah di imah. Geus boga susu di imah gantung dua. Kan ngopi dan ngopi lah ngopi. Kopi hidung kan jangnya maya lagu nanti aja. Apa lagu kopi hidung kan? Nah, berat yang majang Satu-satu aku minum kopi. Nah, benar gitu jangan, kalau cantik kan? Ayo kita ulang-ulang dulu. Satu-satu aku minum kopi. Sing gombak, saraya duluan. Duluan disuruh dari kita. Satu-satu aku minum kopi. Dua-dua ayah naik kapal. Tiga-tiga ibu main api. 1, 2, 3 kopi kapal api. Tadi saudara. 1, 2, 3. Kurang kompak saya. Kan kompak encan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus nggak semua terus. Nah, kopi itu wak, kopi itu. Tunggu ya teh tunggu tuh. Tunggu kita aja nama ini balik ke hayang rame. Hayang rame bro. Tadi nanya kamu sadaran. Di dia jangan mau balik nu rame, nu ngaji, nu serius, nu rame, bodoh jangan deh. Ayang nu rame, sarua aing sisue nya. Bodoh ai sisue, maya sakali manggung 30 juta, harga aing 500.000.
Oke waktu. Tuh ya tuh. Ya. Hadirin para jamaah rahimakumullah sadayana hadir di tempat anu hapunten ketiasa disebatan hiji-hiji insyaallah moal ngirangan rasa hormat bisi mukurin ka sadayana. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang sadayana dina peuting ayeuna masih bisa ngalaksanakeun rajaban sanajan keur usum si kehe Covid. Urang mana eta si Covid-nya? Oh, urang logo pangser. Logo pangsernya deket si pelangnya. Lah tongona si haurnya. Oh, urang mana helah lieur. Urang mana si Covid? Nepikeun ka kudu make masker bener. Di tahun sim kuring saking teu boga masker kutang dipake. Astagfirullah. Ada sarua ya kalian benernya. Sarua ya kalian pake kan ieu. Ari ieu teu make masker. Alhamdulillah si Covid teh ka dieu mah eueuh bener. Tanapi si Covid teh ka dieu mah bener. Mudah-mudahan si Covid jauh di kampung lagi teh. Hah? Kalunggut teh. Mana? Mampung, hah? Parung gitu. Parung gitu. Oh, parungnya biasa we tong ngalobot atuh sia. Oh, aneh cenah. Nanya ieu mah, aneh. Alhamdulillah virus corona teh ka dieu mah teu datang. Minta kepideung saya dagangna. Saya kepideung. Oh, aya. Jadi pajarkeun teh nganasehatna. Teu aya pegang urang pajarkeun panyakitanna. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim matur nuhun Kang, mudah-mudahan barokah. Make masker lantaran virus corona bisa asup ka ngabahang. Benar. Lantaran virus corona bisa asup ka irung benar. Make masker nutupan waham jeung nutupan irung kumaha lamun jalan ceurik sia. Jadi maskernya kudu lepas kayaknya begitu. Tapi eta mah jalan syariat leres. Syariat kudu dilaksanakeun, hakikat oge kudu dilaksanakeun. Alhamdulillah. Nepikeun ka ku pamarentah diwajibkeun kudu minang cuci tangan bener. Dengekeun umat Islam lain alat kadar cuci tangan tapi sapoe sapeting 5 kali banget dicuci kena lengan Kumah. di kumaha belas kumaha cuci kesanda sirah diusap kita mah ini kumaha suku di kumah mata insyaallah jalma muslim jalma mukmin anu rasna kudu sapoe-sapoe 5 kali jauh tina corona. Alhamdulillah. Cuci tangan ukur kumaha mun nempeana dina beungeut sia. Bener. Cuci tangan ukur kumaha mun nempeana dina huntu sia. Bener. Tapi lamun resep wudu nempel dina beungeut begitu mumah beungeut virus corona nguruluk. Alhamdulillah. Begitu nempel dina leungeun mumah leungeun virus corona nguruluk. Alhamdulillah. Begitu nempel dina sirah diusap sirahna virus corona nguruluk. Alhamdulillah. Begitu nempel dina suku virus corona itu masukuna nguruluk. Alhamdulillah. Jaga jarak cenah geuning. Aing mah ada kurang satuduna ya. Panganten
anyar kudu jaga jarak ke upama ikan disangka barang aing 6 meter gitu. Padak. Oh ya uning eta pamajikan urutana panjang kan tidak itu. Benar. Tapi eta mah sadayana ge jalan sareat kudu dilaksanakeun. Hakikat nu bisa nyegah virus corona adalah Gusti. Masker dipakai, leungeun di rumah, jaga jarak tapi siap jauh ke Allah. Virus corona bakal panggilan ngarekeun ka sia. Jempling ya. Masker dipakai, leungeun di rumah, jarak dijaga, tapi maneh kita sholat Allah, udah sholat lega tak virus corona ya. Nah, iya. Jempling ya. Pamarentah instruksikan pakai masker, siap sholat adalah henteu. Pamarentah instruksikan kudu rumah leungeun sholat henteu siana. Tapi alhamdulillah jeung insyaallah pamarentah di urang mah kana agama ngadukung alhamdulillah. Kana agama ngadukung alhamdulillah. Salatna pangrajina alhamdulillah. Kana agama pangharupna alhamdulillah. Laksanakeun eta 3M, laksanakeun bro. Siap bro lah. Memang kan kopi teh nya. Oh ini canda geus sarua. Kumaha carana? Hiji, qad aflaha man tazakka. Virus corona bakal sieun ka jalma nu daek bersih, daek wudu. Wa dzakaros marabbihi fasolla. 2, virus corona bakal sieun ka jalma nu resep eling ka Allah. Virus fasolla resep migawe kana sholat. Hiji daek kadua daek dikir, katilu daek sholat. Insya Allah corona bakal sieun. Insya Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Urang sadayana dina wengi ayeuna ngariung di jalan. Tapi hakikat nama ieu teh keur diuk di patamanan sawarga. Alhamdulillah. Keur diuk di patamanan sawarga ieu teh nepikeun ka ahli bahasa nyarupakeun tempat neangan ilmu masa model Kemang dina pada indahna. Kemang indah teu? Kemang indah teu? Kemang indah teu? Saking ku indahna Kemang itu hadirin sadayana nepikeun ka loba sato nu sok teunteup dina Kemang. Leres. Sok coba di dieu sato-satona wae tan sok teunteup dina Kemang tah. Tawon. Nah, aya apa sih teh? Sok aneh sih teh mah kupu-kupu nanti. Mah kana waduk sih teh. Sok aneh. Para tuh papatong nanti. Tawon atau lanjutan nanti lihat kalah hilang kalah jangan gajah aku tadi sokan lain jawab bambana ngesobatlah hiji satu nusuk ontep karena Kemang teh papat. Kaduang sok tentep karena Kemang teh bang.
tilur sok entes kana kemang teh kupu-kupu opat sok entes kana kemang teh tawon papatong sok entes kana kemang kosok ngan papatong mah entes kana kemang tara nepi kana kemang nate paling entes nate dina dahan disita percaya isukan jangan papatong kumane papatong antara nepi kana kemang entes nate paling dina dahan cek pulang parung kuda teh parung kuda parung gitu malun dia hari sana ya kopian jadi maleo beda papatong sok entuk kana kemang kosong ngan papatong antara nepi kana kemang paling nepi kana dah di parung pitung teh heuh bedana penting ayeuna aya acara rajaban heuh erek hadir erek ngan nepi ka pangajianna teh ngajedog dino poek ngajedog di bibir ngajedog ke tukang dagang mungkin itu teh adalah orang barung bitung teh tidak apa-apa toh hiji kadua satu nusuk kentut kana kemang teh bang papara nusuk kentut kana kemang kosok ada kan kopi yang susu makan ada mau akan ada diri ke tidak apa ayah sarang susu makan ayah di imah tuh tapi kita merenang geus ini suri aja saya tuh ini ayah belakang banyo ayeuna Bangbara sok kentut kana kemang osok ngan bangbara mah kentut kana kemang teh teu daek jempling ganeng sia tah mah bedana di parung bidung aya pangajian penting ayeuna aya erek hadir erek tapi pelebah nepi ka pangajian si eta mah tara daekeun ganeng ngabacoka ka surga teh tah eta teh saha eta teh ngaku bener alus sama ngaku lah gitu pangbaratan muka tilu bayawak mengeluh masih beda aneh masuk kamu bae bayawak mengeluh kayak imam anehnya satu sok kentut kana kemang teh kupu-kupu sok kentut kana kemang osok dan pelebah kentut kana kemang kupu-kupu mah teu daek ngajedog ayo we kebeleberan si kupu-kupu mah woi bejana di parung bitung aya pangajian penting ayeuna aya erek hadir erek ngan si eta mah ngajedog pulang anti hantem eta teh saha urang saha eta teh Cianjur ngajedog kan dia cing dia orang Cianjur mah lahir satu sok kentut kana kemang teh lain tawon osok kentut kana kemang osok begitu entuk tawon mah tah kadar entuk ungkut tah kadar kena ungkut tapi pas asup ka jero lantaran entuk ungkut teh asupna teu ngeunah ka nya tawon nyot kemang entuk ungkut kana kemang teu asup ka jero mah teu ngeunah eta tawon mah begitu entuk kana kemang bes asup ka jero dikenyot tawon
Wah, bedana penting ayeuna aya pangajian di kampung Parung itu. Erek hadir hadir ka pengajian. Tawon mah cici ngadengikeun pengajian. Diserap ilmuna datang ka imah diamalkeun alhamdulillah. Kira-kira sakieu loba hadirna penting ayeuna lolobana dari naon? Sakieu lolobana nu hadir dina penting ayeuna kira-kira lolobana jadi naon? Jadi muning kan? Oh, sedang pilihannya muningan. Papatok, kupu-kupu, bambara, tahun. Kira-kira lolobana ya masuk kana naon ya? Bukan bapak maneh bingung anjing di imah jangan. Lolobana kira-kira loba kana naon ya sok lah kira itu diri sorangan. Ya kudu riweuhna. Aduh alhamdulillah asup kana tawon alhamdulillah. Anjir eta tadi budak gede gua kupu-kupu sah. Benar. Aduh aing mah ngabacokak eta Taliban marah. Siapa mah? Aduh aing mah nyempot disuruh eta mah. Punya mungkilan ada mana celing ada kita jangan yuk telah celing tak senang rambut sama malah hadirin para jamaah rahimakumullah tapi mudah-mudahan muhafir dina penting ayeuna lolobana 3 tahun alhamdulillah mana disebut tahun alhamdulillah daek 3 tahun daek. Nah, alhamdulillah. Ngalakuanana 3 tahun. Alhamdulillah. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Ayeuna teh acarana eueuhan. Biasana sok ditulis di dieu. Jadi ieu mah acarana peragaan musana ieu mah. Jom. Bapak biasanya sok ditulisnya di dieunya memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad dengan mubalik tulisan cengeng si kaset teh. Alhamdulillah. Tirai unggul. Benaik dituliskeun di dieu ge nu penting jasa urang ieu. Jasa pengorbanan urang ieu dina penting ayeuna harta dikorbankeun aya minimal 1 juta pegang aya minimal 1 juta yang penting bangun eueuh Aya berharap. minimal 500.000 aya mau 100.000 gocap 10.000 goceng 2.000 aya. Ini 13 oh ada memang 2.000. Memang 2.000 hadir kana jaman anak genep di bawah. Ijo 8 di bawah. Astagfirullah. Memang 2.000 mua besek 20 sih aduh latihan siap bener. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Kan salaki betenya. Wah, malu. Numang 2.000 hari besek, oh yang pangharupna. Numang 2.000, iya. Nugas nemilu nyumang tapi ngomongkeun ka panitia aya. Betul. Aya nu teu nyumang aya. Ka panitia ngomongkeun aya. Kira sama orang zaman dirinya mah sok Twitter. Perdanaan kalau terbuka, terbuka kumaha ari sia teu nyumbang atuh tolong gitu mah. Benar.
Benyana cenah dirinya mah tanah dibagi. Ari sia hayang dibagi ruku ari nu mah henteu. Goblok atau henteu? Goblok atau henteu? Goblok atau henteu? Kenyuman ala kakak ngomongkeun ka panitia. Ieu aya jelema teh nu ngaharamkeun kana rajaban aya. Paehan geus atuh. Eta rajaban angkat diharamkeun aing atuh ka mana ngaji ngeureun teh belum. Keur mah aing teh usaha pangajian unggul baik usahana ieu mah ya. Keur mah uing mah meunang duit nanti ladang pangajian unggul. Rajaban muludan rek diharamkeun atuh aing bangkrut berenang. Keur mah ayeuna teh usum corona ngebon Muhammad patek nyawa teu pati hasil loba beurit. Heuh. Boga kurang bardegong heuh. Coba ayeuna nu gawe ka karotang dibalikeun heuh. Nu gawe kana bangunan ngalibur heuh. Kana ngadayet di kota dibalikeun heuh. Ari pabrik GSI muka. Goblok eta ya. Jadi nu diliburkeun teh perusahaan Islam. Jadi nu diliburkeun teh nu boga nama Udin. Jadi nu diliburkeun teh Hamzah biji nu bogana. Ari si tai kucing mah teu diliburkeun. Woi, lamun rek adil coba tegakkan keadilan yang benar. Hei, lamun rek adil coba jangan Muslim yang diliburkan saja. Kabeh jelema liburkeun bener. Lamun perusahaan Muslim ditutup atau perusahaan Cina itu sia liburkeun bener. Hei. 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 Satuju lamun perusahaan Cina dikeluarkan. Satuju. Lain hayang perusahaan Cina dibubarkeun, masyarakat mah hayang keadilan bener. Lamun Islam kudu dibulak-balik, lamun Islam kudu dibubarkeun, lamun Islam hese dina ekonomi. Kok kenapa perusahaan asing yang ada di Indonesia tidak pernah diliburkan benar? Gempling ya? Oh, bawahnya kopi tis lah. Nah, saya canggang kopinya. Iya mah ayahnya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ngalicik euy. Eta mah dibagi ompreng ari wincang. Dikana teh kana dus mah teh nya. No, ari balik teh sok ditanyakeun lupa majikan. Panges di mana geus ngaji? Saya di kampung Parung Hitung. Mana geus? Eueuh, tadi dipiomongeun teh. Daripada piomongan jeung pamajikan, mending piomongan jeung panitia. Sok bagikeun heula. Minta hiji teh. Sok bagikeun heula. Dari mana mah konsep sok bagikeun heula. Nya sok mangabdi dari boboh heula. Mantap ya. Yang canggah ngaji ayo. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pok bareng bismillahirrahmanirrahim. Hari ngaran Isra. Berjalanan Kangjeng Rasul di Masjidil Haram, muaya di kota Mekah, ke Masjidil Aqsa,